Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ayeuna urang ngobrol sareng para aktivis lingkungan anu nuju aya kegiatan di Leuwi Bingbin. Panginten di antawisna ieu sareng Bapak saha? Sareng Bapak Dede. Bapak Dede. Pak Dede punten. Cobi diuningakeun kronologis atau napi latar belakang lahirna program ieu. Mangga Pak Dede. Ya karesan Bapak di tim BBS Bandung Bedas Bersih Sampah. Mohon. Karesan kan ngadukasina sampah-sampah liar anu karesan ya aya di lokasi Leuwi Bingbin. Mohon. Kan ieu seperti atos ya kan lokasi sampah alhamdulillah enak terus aya perubahan ngedukasi lah intina. Mohon. Janten mudah-mudahan kapayuna masyarakat anu aya di wilayah daerah Sukamaju, Desa Cimaung, mudah-mudahan aya kesadaran. Ya intinya saling memantos lah. Mohon. Karena anu ieu oge karesan abdi pasukan BBS. Sareng Karang Taruna termasuk RT RW-na alhamdulillah ya sesarangan sadayana. Mohon. Ya mudah-mudahan kapayuna aya nu langkung peduli deui lah intina teh. Mohon. Anu salajengna Pak Dede abdi bade naros kegiatan di lokasi ieu rutin Pak Dede? Rutin cuman aya oge di lokasi lainna sapertos di Desa Jagabaya, aya di Legok Lewang titikna sareng karosan di Cimenteng. Mohon. Janten ya anu Kecamatan Cimaung teh aya 4 titik. Anu 1 titik utamina di perbatasan antawis Desa Cimaung sareng Pangalengan aya di daerah Cipuruy. Mohon. Daerah Cipuruy, desana Warja Bakti. Karesan ieu di Leuwi Bingbin Desa Cimaung. Karesan ieu pan merapatet 3 desa. Mohon. 3 desa antawisna penten Warja Sukamaju, Cimaung sareng ieu teh Malakasari. Malasari. Malasari. Mohon. Karesan anu di Jagabaya mah Desa Jagabaya karesan gaduna 2 titik sampah eta. Ya alhamdulillah ayeuna nuju di Pajang lah istilahna gitu. Mohon. Punten Pak Dede, terakhir Pak tarasan terakhir panginten saha anu terlibat anu ngiring gabung dina kegiatan ieu? Dina gabung ieu teh karesan di tim BBS 8 orang. Ya masing-masingna istilahna teh panginten abdi sebagai anggota dari sekalian karesan jadi Pak Jainuddin, terus Pak Tommy, aya oge Fikri, terus Ayi Andi. Dibantosna eta ku warga setempat di dieu sareng Karang Taruna termasuk RT RW-na alhamdulillah terlibat malih Pak Kadusna aya di aya. Hatur nuhun. Pak Dede hatur nuhun. Sami-sami. Mugia panginten program ieu tinekanan naon rupining anu janten udagan dina khususna bidang lingkungan bebas sampah. Hatur nuhun Pak Dede. Karesan ya Pak Babin. Mohon. Karesan nuju ngontrol ya ka wilayah hadir. Mohon. Alasan anjeunna singgah ieu karesan. Padahal Babin di Campaka sareng di Pasiruni. Mangga Pak boleh anu prayogi didugikeun patali sareng ieu program. Mangga pada. Mohon merasa bahagia ya tergugah sama apa yang telah dicapai sama rekan-rekan BBS, terutama yang konsen dalam lingkungan. Ini suatu pencapaian yang luar biasa yang tadinya bisa dilihat mungkin masyarakat yang sering lalu lalang di jalan ini di Leuwi Bingbin ini pasti minimal masyarakat tuh menutup hidung karena mungkin bau sampahnya, tapi sekarang bisa dilihat sendiri berkat kerjasama yang baik antar stakeholder yang ada bisa mewujudkan menjadi sebuah taman, bahkan mungkin kedepannya bisa menjadi tempat wisata ya mungkin. Ya, terima kasih Pak Babin. Oke Pak Dede. Pemirsa sakitu panginten laporan simkuring di lokasi kegiatan BBS di lokasi Leuwi Bingbin Cimaung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kami dari kader B3S Bandung Bedas Bersih Sampah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, yang mana kami dalam progres pekerjaan ini sesuai instruksi yaitu mengedukasi sampah atau mengedukasi tempat-tempat sampah liar, yang mana kami menjadikan solusi bahwa tempat sampah liar yang ada di Kecamatan Cimaung khususnya di Leuwi Bingbin ini kami membuatkan yang mana tadi tempat sampah yang bau-bau menjadi tempat yang indah-indah seperti di Leuwi Bingbin ini, yang mana tumpukan sampah yang liar ini menjadi tempat
rekreasi masyarakat dengan hadirnya kader-kader Bandung Bedas Bersih Sampah ini. Alhamdulillah masyarakat khususnya di Kecamatan Cimaung merasa senang karena yang mana tempat sampah yang bau-bau tadi menjadi indah. Terima kasih. Pak Akbar, supaya lebih jelas mari kita lihat kegiatan-kegiatan kami yang mana sampah-sampah ini menjadi tempat sampah menjadi tempat yang indah.